Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing Kak, kumaha kabarna sadayana damang? Alhamdulillah, insyaallah mugia urang sadayana dijaga salawasna ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sateu acana ngamimitian diajar dinten ayeuna, hayu sasarengan maca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Minggu ini kita akan belajar tentang miara lingkungan, maca sajak atau membaca puisi. Yuk kita perhatikan puisi-puisi di bawah ini. Puisi yang pertama yaitu Mun. Perhatikan baik-baik ya Kak bacaan puisi berikut ini. Mun. Mun gunung-gunung geus jadi lembur, pasawahan jadi perumahan. Walungan kari ngagulaan, pakebon jadi gedong sigrong. Mangka langit bakal pinuh polusi, angina nebar sakarat naraka keur pangeusina. Sawarga nyingkah teuing ka mana? Naha generasi kuring bet dibeungbeuratan ku karusakan nu terus diruksak. Agar lebih memahami isi puisi di atas, silahkan baca terjemahan dalam bahasa Indonesia berikut ini. Puisi yang kedua judulnya Halodo Teuing Ku Panjang, yang artinya kemarau yang sangat panjang. Yuk perhatikan cara baca puisi berikut ini. Halodo Teuing Ku Panjang, karya Yayat Hendayana. Langit kerjongjon leleson, kabaribinan kurecetna sora manuk. Nu panting geleber di buruanana, newakan hiliwir angin ubar awak nu bayeungyang. Sabot nguniang manuk geus nyarumput manten, kana dahan tatangkalan anu ranggas teu daunan. Akana nancep kana dada bumi, nu nyangkere dina gawir teu walakaya. Ti koro garing halabhab kabina-bina, langit ngan ukur ngaheruk, lain teu surti rea nu geus butuheun ku cai. Tapi teu bisa majer kumaha najan geus lila tatahar. Ti kami mangan karicur, cek langit sorana dareda, ngan panon poe can keneh mere parentah. Agar lebih memahami isi puisi di atas, silahkan baca terjemahan dalam bahasa Indonesia berikut ini. Tugas minggu ini adalah baca dan rekamlah salah satu puisi di atas dengan voice note atau rekaman. Kemudian kirimkan voice note via WhatsApp. Jangan lupa untuk menyertakan nama dan kelas masing-masing ya Kak. Semangat! Hatur nuhun kakak-kakak anu parantos ngiringan pelajaran dinten ayeuna. Hayu urang sami-sami tutup pelajaran ayeuna kumaca hamdalah. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.